Ya, barudak, aya nama urang diajar silat nya. Omat, silat teh lain jang gelut, tapi bela diri. Urang kudu bisa silat. Silat, urang jang bela diri. Salat, ai salat kewajiban urang 5 waktu. Jeung silet, Ai silet jang naon Bahaden? silet mah urang kudu tajam dina sagalana. Dina keilmuan, dina kegiatan. Oke, ulah ngahareukeun batur. Nah, ayeuna mah urang diajar gerakan ka hiji. Siap? Kala naon maksudna sih? Ah, najong bujur. Dan, sing bener. Latihan teh. Pina ka ditu tukeran yang itu tuh, yang neng. Sok. Siap, siap, siap. Ya, kura-kura. 1, 2, 3. Ayong. Ya, barudak, matak latihan teh kudu serius. Tah, si Idan bang, mimitian wae najong bujur. Da eta bujur Mang Udin ngalangan wae. Budak teh neuntreng geuningannya. Ayo atulah ribut lah. Ayo lah. Ge, Dan. Sing bener geura, ulah tujang tajong bujur. Bujur Mang Udin ngalangan wae. Ulah tujang tajong atuh kana bujurna. Ulah barita tajong kana bujur. Tuh da Mang Udin hayu tuh gelut. Hayolah, Ayo. ngamundur. Ke diajar latihan ieu teh. Da budak na ese teu beudang diomongan. Naon atuh nepak wae. Eta aya reungit dina tarang. Reungit mah teu mau konpan ieu. Reungit lamun ngegel kana manusia, maneh jeung reungit teh sadarah. Eta teh reungit sarua darahna jeung manusia. Atawa maneh jeung reungit teh adi lanceuk.